piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria Syam. Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat tanpa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV mah ulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an, WH beta tumpung nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun simplong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu jadi jurig. Mantep kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama aing mah toser doang. Polisi memang tiba heula jadi juri jangan mah, TNI jadi juri jangan mah, emang juri negara jangan mah, atau kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang, agama jadi acak-acakan. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung teu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insya Allah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadan. Rarang Sadat, kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au.
nah barang kukurang geus di servis wari bisa nyana cau horeng nah ieu Ki Subandi geus di servis we cau Ki Wahab mah wari ge cadel kene lau nyana mah eueuh masalah ngan agama cadel urusan negara pasehat urusan pembangunan istimewa urusan agama cadel iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan. Tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep na tanding ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh komo ieu mah raja solear ieu mah aduh kasep ngan pada ubuntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Ti mimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu penasaran hayang neuleuk Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar malah kaluar peureup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyarnahu bi gulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi gulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe
nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sodakohna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kagetan malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Belaraja lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Belaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka nu ieu mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on aju ku nyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang Lord Masya Allah komo tukang mencit mah kulit dibawa ku nyana hulu dibawa ku nyana ceker dibawa ku nyana jeroan dibawa ku nyana heuy ai ieu kumaha lalakonna Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah ku nyana ya Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar ku maneh ta 1000 dalahar ta ku maneh 300 man munding ta dalahar ku maneh onta ya Allah ya Rob masyarakat nika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagum ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi
wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anak king Ismail ka dieu aya naon abah inni ra'aitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokokna mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo meureunanan Gusti ieu banyak kudu mencit anak maningan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat nah Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca ku urang faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek cek kula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot masyaallah Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anak na sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da urang Cisoka mah garoblok siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu naonan teu bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah ieu mah hareudang ieu mah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola tah hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan jahat sama kos kitu mah itu jadi polisi atau polisi dengan modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres keneh sakieu mah ye oh nu bener tungtungna oh nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pesantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti mau marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana
coba tanya hayang naon sambargan sia ieu balik masan teu ngomong-ngomong mah hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang mati lok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salaf bang demo na teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ya di dieu tijan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teuing mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta ka nu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta ka nu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuatna saha Gusti Allah penta ka nu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah suka Gusti Allah suka Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu aya nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh kurang no Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah
batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanya be tolol meureunana mamaca kutu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Caki Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salah titah dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapih geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapih minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cak Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit Masya Allah kan ngan abdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar
bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu masyaallah kari eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol bae dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teu meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbih tiis hate Allah 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 ieu mah lain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga balik di Panggang Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam iya hajar mohon nyaho teu anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerahan ka ditu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dipencit teh naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong kok maki fudoli Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik-balik peting ya jana
orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bel ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun dituntun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh